Lain tadi mah urang teh jalan-jalannya ke tempat ngabuburitnya cek batur mah rame pek teh rame loba jelema pisan pan jalan teh leganya bebas lah di bebas gitu aya nu kekebutan seuih motor barudak aduh aing nih coba loba jelema teh nih kasieun pisan kok kebutan urang lah juga nu hayang kabuji dengan cek urang teh cita kekebutan waas mun labuh meureun teu ngacongkeng mah eta can ge garing bibir ngomong ai kadenge teh kurusak kublak blak lah gitu anu labuh meureun urang teh nyampeurkeun kayaknya teh keur dariung eta motor jeung motor diadu bagong wah nempo teh nu saurang meukeur ngagoler kitu tah tapi teu pingsan mah nya pingsan hiji deui geus aduh gekertihan aduh didariung keur kitu teh nya celengkeung teh anu ngomong cepat-cepat cenah dilarikan ke rumah sakit ngadenge kitu teh urang teh jadi urang teh jadi kaget nah jelema teh eling henteu cenah teh carekan ku urang teh ye cenah teh pak pan geus puguh ieu teh jelema teh cilaka ngagoler tuh teu bisa lumpat manya kita lumpat ke rumah sakit dilarikan atuh sing boga rasa kemanusiaan cek urang teh carekan tapi eta jelema keuku cepat-cepat larikan ke rumah sakit dengan denge omongan urang sia teh jelema teh nya urang teh aing jelema nih keukeuh teuing itulah teu naon kurang disambeurkeun si nu korban teh nya ditepak ke urang teh jang kitu nya wayahna ngarah ujang salamet eta teh bohak bisi jaram wayahna aya mah ujang kudu lumpat ke rumah sakit saya teh kitu nya eta diomongan kitu langsung pingsan eta teh kahar teh cek aing naon montong dilarikan ke rumah sakit karek di bejaan geus pingsan kumaha lumpat meureun buka pikiran eta jelema ngomong kayak gitu nya padahal karena motor atau karena mobil ada dah lompat larikan sonon wae teu boga rasa beri kemanusiaan kumaha mun manehna nu celaka daek teu manehna lompat sorangan ke rumah sakit pasti mau naikkeun meureun aya we mbak nyanya